Hayu gerasa radia mengpengkeun hirup di dunia. Amal keur sampereun jaga di akhir moal sulaya. Geuning maot ngadodoho borosok di poho-poho datang na teu mere nyaho ngageretak taya tempo. Taya berang taya peting, taya raja taya kuring, di mana ajal geus sumping teu meunang tempo anaking. Horeng nyawa rejeng badan nu geus lila babarengan datang mangsa pipisahan paaturai tineung amitan. Lain meureun lain sugan da ieu mah kanyataan kabeh pasti ngarandapan geuning awak urang pisan. Kaget rewas mata mancrong renghap ranjuk munggah begong napas ngangsek nu nagenggerong nu deukeut geus teu katembong. Horeng ieu teh sakarat dicabut ku malaikat nyawa ngangsek mapai urat teu aya daya keur lumpat. Kureng hapnu panganggesan pegat sakabeh harepan ngabengkang taya dayaan rek kumaha pangharepan. Boro mah keur suka bunga ngatur nafsu seri bunga beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barjah. Geus waktu ninggalkeun lembur
ngajuk juga alam kubur menang ngali geus diukur mahi keur awak sakujur rek naon anu dibawa duit naon nu dibawa menang ngumpul tea belaan nipu pasea menang tisuk-sruk didung-dung nu sok dipake adigung kana salat matak liung waktu najakat mah embung ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler lapur badan geus gempor di tengah imah ngagoler ngajolopong di ruruban diriung di tarungguan laga dara datang pasaran montong lila sosonoan Bismillahirrahmanirrahim. Hayu geura